Dah dunungan teh gurowok-gurowok erek naon. Amang mah kos kakara ngagawekeun urang teh. Tuh, mah tinggal juga belum cak-cak. Udah anggar we ku indung deui. Halusnya aja riga duduk toke. Tuh tingali asin age meuni rarenghe. Indah ku budaya ngajamurnakeun kasenian. Ari marane sugan geus indit digarawe dititah digawe teh kelas caricing. Ari sugan urang mah moal mang digawe teh. Pan mang urang jeung si Mocen tadi ngarep-ngarep di dieu mang, sugan teh mah gawe. Panti kamari ge urang geus omat-omatan ka maraneh teh. Watesna geus dituduhkeun ku urang teh gawena di dinya. Aduh aing mah kumaha ieu. Terus ayeuna kumaha tuh mang nangis barang mang? Bae mah gawe ayeuna geus beurang maksakeun. Ari masalah barang mah maneh mah geus bariasa ieu. Sok-sok we ayeuna mah gawe bae beurang oge teu nanaon. Ek dibere dahar mah mang ieu teh. Sia prak ge acan gawe geus disebutkeun madang sia mah. Atuh jin teh aing misi kalaparan ge di pagawean. Ripuh teh lah. Masok 6 atuh ayo rek garawe mah geus beurang. Gak lah masalah dahareun mah gampang ke urang tah nita ka indung Cisadut sina balanja meuli jeung liweteun kewa ngaliwat we lah. Mang mun kitu mah urang semangat mang gawe teh rada ngeunaheun gitu tah mang. Semangatna kana dahareun cen aya mah lain kana pagawean. Ya mah prak ge acan geus riweuh kana dahareun teh. Cek. Kumaha mang? Daek teh ce lamun ngaliwat deui engke ieu dibere duit ku amang jeung balanjana. Ya sok atuh mang da nyelesai ieu ayeuna mah teu ka sawah. Mang na kitu erek ngagawean kebon mana? Eta neng teh anu tonggoheun imah geus barala eta babadeun deui wae. Hari maneh keur nanaonan atuh neneng parawan cicing di witir hawu. Mang kan belum opak ya. Goreng atuh neng opak mah lain dibeulem karenghek-renghek dibeulem mah. Si mana geranda mang? Eueuh nu ngusahakeun teu boga jeung minyak acan. Maneh neneng nepi ka kitu na hirup. Mah geus mang ongko rek gawe cenah sok-sok rabikeun duitna ya urang. Nah, sia ngahiep-hiep ka aing pan sia we digaweuna ge karijig arinit gawe. Ya teh ya. Bawa perangna. Ya cel duitnya ya di mana ya? Neng atuna urang balanja neng ka warung si Ibi. Atuh mah mani alat-alatan teuing. Di pan emak eueuh batur atuh di jalan. Emak alah batan magrib geuningan pan itu isuk ya neng. Hoyep atuh lah jeung neng emak eueuh mah jalan. Lain keung neng, mama eueuh batur ngomong. Oh hiap. Rasanya euy gaweana. Aing nempuan heula sawah memeh ka barudak ah.
teh non wae. Ya neng ya. Balik kangkung jeung tahu. Asin. Aduh, pengen pisan atuh nu kitu mama. Ma anu kieu dibebeuli pan di dagang salah ogen aya ngapa badeg. Ih, atuh neneng ieu mah duit Mang Ajo we bisi pajar teu dibalanjakeun. Heuh atuh mah ai kangkung gabung teuing mah mending ngatik dibebeuli. Tapi da neneng ge hayang ketang mah oseng kangkung yang bala masin ngeunah kitu nya. Tah maneh oge geuning kitu aya kahayang. Pan kabayang mah aduh ngeunahna oseng kangkung jeung bala asin. Heeh ya, engke uang nyorot dahar ka Mang Ajo. Ma enak itu baramadnya di belah mana? Tuh di belah situ. Alah euy boal-boal ngajar dog gawe teh biasa sok kadenge recet garandeng ieu mau kecet-kecet acan barudak teh euy. Jingah hong deuleu ku aing tadi tuh. Mama rek nyisikan rek nyangu sok eta ku neng keuretan. Nya mawang keuretan bari cicing di dieu. Mama angkat tadi anteran atau dalahar ka dieu. Kewe ku neng geroan lamun geus asa ka ditu. Heuh tuh kewe mun geus asa kuning mau susu ka ditu. Mama, neng mangke mau ngaji deui pre. Nya rek naon atuh neng pre wae ngaji teh irek iraha bisana maneh. Mangapan kamari mah guruna eueuh jeban neneng anak eueuh. Keung ku naon atuh maneh neneng tara-tara. Unggal balik besok sorangan maneh teh. Emak etan deket tangkal padu dina cupang anu ngagereman. Ngagerem naon atuh maneh sok sadenge-dengena wae. Emak teu ngadengekeun moal percaya kudu neneng ge reuas. Teuing ah. Atuh marek ngisikan heula ah. Ngasok atuh ieu mah ku neng we diberesan. Duh, lamun kudu dianturkeun ka ditu ewak dah nganturkeunana. Kumaha nya? Duh, ayeuna mah erek ngaji teh rada heueuh. Dina tanggal kadua erek ngagereman wae. Ya burit erek bebeja ka si Aa. Tapi gedah lamun anu ngagereman mah si Aa ge lumpah. Beres caneng. Acan atuh mak, mama sok ngagampangkeun wae. Neh kitu-kitu wae oge menilila. Ese mah loba hileudan. Sok atuh ke dibantuan ku emak. Kitu-kitu wae teu bisa maneh mah. Heuh da mah ge baheula ge diajar heula atuh mah langsung bisa.
Sok ngelawan wae maneh maka indung teh. Da mama kana naon teh suka gampang keut udah. Heeh, geus atuh marek nyanggu heula leukeunnan. Heuh jig. Angger we ku indung deui. Erek iraha di sana budak teh. Neng. Asur seuneu. Ieu makan we ku emak. Nya ieu ku Neng sok mama eta we loba hileudaan teu bisa. Da hileud ge atuh Neng teu sagede-gede halu, meni sieun ku hileud kangkung oge. Lain sieun mah gila. Diajar bisi ke rumah tangga neneng sagala ge kudu bisa. Diajar mah enggak bae diajar mah peurang we kudu diajar ngomong hileud. Maneh masuk tara diartikeun ari indung ngomong teh. Kan mah ge ngomongkeun hileud. Heeh, ari seuneu hurung teh. Anjir geuning pareum. Ngebul mah seuneu oge. Nya naon gawe atuh budak teh ti tadi titah asur-asur sing bener. Beurih mah kana naseup. Isi telat karunya lalaparan lanceuk maneh keur garawe. Lah loba ieu jukut mah di leuweung mah seneng ngagarares jukut we aya lapareun mah. Ai maneh kalanceuk teh. Ai mah eta geus beres ngeuretan kangkung. Geus da ku indung mah digawean. Geus mah atuh aing geus mah make teh bolotot. Palingan hese hurung, so nanti bararaseu atuh da. Neneng nya naonan atuh lain ku songsong kalah ka kuhid si gawe tukang sate. Lah hese hurung mah kalah monyong. Geus haling-haling dia kok mak. Sok atuh. Sing sagala bisa neneng da maneh teh awewe ari kabogoh geus boga. Neneng nyebut kada anu ngagerem yang anu ngagerem di mana tuh tadi teh? Di ditu mah dina handapkeun kado geuningan. Kagak anu ngagerem teh naon? Atuh apal teuing mama ditewak ku neneng oge. Sok gagabah neneng ngomong teh. Cih pan manu nanyakeun. Geus engke mah dianterkeun ku si Aang ngajina. Heuh atuh mah engke we isuk da ena neneng oge mau ngaji. Heeh keun bae. Ngan heueuh ulah loba teuing prena maneh teh. Ameh bisa. Barudak na di marana-marane. Anjir. Bawah nembal-nembal euy, bawa areuh barudak teh kitu nya. Aduh, saramang aja ke gerowan. Antep cenah ka dieu gerowak-gerowak teuing. Sia deui atuh cing kakangaan sentrong. Hayu ge siap geura gawe ya me aya hansana. Kan engke ieu mah keur madang we kitu ge lalap. Tapi heueuh cin aya jeung sentro mah asa ngeunasan madang teh. Heueuh daang ngeunah sia teh. Ai hancacan meunang mah teu meureun teu edan Mang Ajo tuh. Ai hakaneun di arep-arep sia mah. Ai gawe ngan keur kieu hungkul. Yo Mang Ajo di dieu urang mah yo. Dah heueuh dunungan teh gerowak-gerowak erek naon atuh nu penting kegawean we atuh anggeus padahal mah nya teu kudu gerowak-gerowak. Hah, sia suan teh kamarana teu kecet-kecet teh. Mana hancana karehet garawe teh hei. Tuh, Mang, teh gawean Mang geus anggeus tadi ayeuna mah tinggal kebelah dieuna Mang ya. Syukur atuh aing geus beres mah nu itu, sugan urang mah karek culak-colek di beh dieu ieu teh. Amang mah kos katara ngagawekeun urang teh.
Oh, menit percaya pisan ka orang teh. Jangan rugi mayar merenang sadut. Bagus aing percaya ka marane aing kitu-kitu ge muni manjang ah. Balentik jika belum cak-cak. Kadeneng tutung ulah tutung teuing nepi ka renghek. Tuh, mah tinggal jika belum cak-cak. Ma ieu teh liwat na geus asak can. Gan tadi di teang asak encan. Imang geus mah. Maneh mah kaos kabayan nya tadi asak mah tuh ayeuna ge geus asak. Jeung pabeulit deui eta teh jeung belum opak. Geus teu kuat aku da mah hayang opak. Mah kumaha ieu ah, peurih da panon. Aya sagala pisan budak teh. Heuh kitu-kitu wae mah diajar. Mata geus asak mah teh tadi gen. Da menang saha da menang neneng. Heuh geus atuh haling ku mak. Mah mampir ketinggal ngosek kangkung. Haling geus ku mak. Neng, engke geus ieu sagala arasak geron Mang Ajo. Rek di ditu rek di dieu dalaharna kitu. Nya mah kade geron ku neneng ka ditu. Nengen ngomong aja tuh, ngageroan heula. Ji karunya geus beurang da. Nah di kebon nu mana teh kadenge-denge gandeng. Mang Ajo. Adi maneh tang geus gorok-gorok si neneng dut mitah dahar si ganawan. Oh, mang rek dahar di mah apa di dieu? Ah, karunya wangkala ingkri indung maneh geus sewang balik dahar di ditu we di imah maneh nam. Atuh mang ayo urang dahar itu masuk balik di ka kebon sok sangheuk balik di ka kebon teh mang. Unggal ge sia mah ngan kitu. Ah, Mang mending di imah we mang dah daharna mang. nah eta maneh keur naon kalau ada dongkoan kitu di dinya? Ih, mang kan aing keur ngalala bieu keur madang eta mang. Hari sia aing mayar gawe teu tambuh laku atuh hari kitu mah. Erek aramam di mana? Angkeup barek hujan. Ah, geus we neng. Amang kadinya we dahar di dinya we di imah tong dibawa ka dieu. Tuh syukur ai erek aramam di imah mah neneng ek baik deui. Syukur atulah keur angkeup erek hujan ieu teh.
dari wae cenah cek Mang Ajona. Heeh, syukur atuh bari nage darek hujan. Heeh, kumaha ieu teh geus ek anggap kieu. Mama poean teu. Teu da tadi boy samak ge geus dijahit. Oh, heeh atuh syukur bari nage neneng Tairis. Geus marudun can Mang Ajona. Heueuh erek ayeuna. Mana neneng ningali dengan sangu kitu mah kabawa lapar. Kapan ayeuna uang milu dalahar keun Mang Ajo balareng. Amba belum asin neng mama meuni jiga beurit ngambean naon. Maneh mah parawan-parawan ungas ingus wae. Da ka ambe atuh mah belum asin mah meuni melenghir. Apa ya kok? Heeh, ke uang dalahar bareng jeung Mang Ajo jeung si Aa. Duh, euy, pas nepi pas hujan euy. Oh, paroy kieu euy. Sama hirisan bau belum asin itu geus teu kuat hin euy. Puguh nampu ka aing sarua bukan yang ngambil ya teh euy. Cek geus asakan cek. Gas ya. Yap, dalahar buru dahar. Ya. Buru. Ya, aku lapar ya. Lah, ya. Betul, yang ini. Dahar. Erek di marana di jero tawa di laluan. Biasanya di dia we, Cek. Karunya lah di dia we ya, di dia yang barudak di luar. Heeh, sok da daun mah geus ngalar rek dina piring mah rek di daun heug. Tah geus na daun ceu lah. Ya. Liwatna. Hasil kena. Tuh. Cuk, si Neneng kemana, Cuk? Keur kukumbah ka cai. We teh sia bisi ngaduk salah tah, ngacaprak wae si neneng mana lah. Ek naon nanya ke neneng? Pan akau mah mi warang emam, Neng, geus hayu. Heeh, sok kan nenengnya geus lapar. Menaik centong. Pusing. Jadi berangsang. Aduh, iya asin nepikeun ka perintik ieu kalakuan si Neneng yang majigana. Pabating omong uyuhan dipamasukeun oge. Alusnya aja duduk pake. Oh, Neng juga cak-cak kagencet. Tuh tingali asin age meuni rarenghe. Gawat atuh, Cek. Neng barareng ya di dia buru ngariung. Neng kan bisa apa? Reading aja.